Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Raja Pati di Puncak Suji. Ayeuna kantun bagian anu ka 3 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masuk bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah tanyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Rajapati di Puncak Suji bagian anu ka 3 welasna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, paganeula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tempak dung dung tes. Halus atuh ari kitu mah. Hartina dewek teu kudu mikir teuing ngeunaan kumaha carana pikeun ngarebut deui ka kawasan dewek anu ayeuna geus direbut ku bajured euy. Ceuk si Keman nembrakeun eusi hatena. Bener. Jadi keureuss ayeuna mah urang teu kudu nyeun tindak kana naon ka bajured katut balad-baladna. Nya tahanan anu bari luka bajured engke oge geus waktuna mah pasti bakal dicekal deui ku urang. Ceuk si Jalal sapuk jeung pamikiran sobatna. Nya bener gitu Jang. Ayeuna mah urang nurut we heula. Kana naon anu diparentahkeun ku si Jured. Keun lamun engke manehna geus kaluar sajabati ka kawasaanna dicekal deui ku Ujang Duan teh. Sakalian si Pecak jeung balad-baladna jeung saha wae anu bilu ka si Jured urang siksa tuman we Jang. Pasti eta mah atuh keun wae tunggu tanggal mainnya pokona dewek bakal nyieun baritungan ka sakabeh para tahanan anu ayeuna geus jadi baladna bajured kaasup si Pecak jeung balad-baladna si Atang Rantai jeung si Udin Bedog. Ceuk si Keman tandas. Sanggeus meunang kapastian sarupa kitu mah saterusna si Keman jeung anu sejena pating goledag salare ngabarak luhureun amparan samak butut jiga pindang anu meunang ngentep ka tempona teh. Puguh memang da kitu kangaranan hirup di jero panjara mah. Masih untung salena disamakan oge.
biasa nama para tahanan anu sejen mah tara disamakan-samakan acan padu goler. Para wargi sadayana nyerelekna waktu mungguh teu karasa bakating ku betah-betahna kumalendang hirup di alam dunia ulah boro pikeun nu hirupna sugih ku harta banda sanajan anu susah jeung masyarakat oge anger we betah geuning hirup di alam rame ieu teh kitu deui pikeun si Keman jeung si Jala sanajan maranehna keur aya di pangberokan tapi pikeun maranehna mah teu jadi suang sabab ku ngajalankeun hukuman seperti kitu justru maranehna ngarasakeun kagenahan anu leuwih genah terus senang lamun dibandingkeun jeung keur basa hirup di luar pangbuyan mah istilahna dahar kariam nginum karirot duit teu boleh boga komo deui ayeuna mah Bah Juret anu waktu ti heula ngarebut kakawasanana di jero pangberokan tempat maranehna ayeuna mah Bah Juret geus kaluar ti pangberokan saperti anu disebutkeun ti heula Bah Juret mah ngajalankeun hukuman ukur 3 bulanan teu kawas maranehna anu nepi ka 11 tahunan atuh sacara otomatis kakawasaan anu jadi gegedug di eta panjara jadi dicekel deui ku si Keman jeung si Jala teu karasa geus nincak 14 tahunan nepi kadangat harita si Keman jeung si Jalal nyirekem di jero pangberokan teh anu akhirna ukur sataun deui pikeun maranehna ngajalankeun hukumanana cag lalampahan si Keman jeung si Jalal anu keur aya di jero obag mah urang tunda heula insyaallah kahareupna bakal kasamper deui ayeuna urang caritakeun di lembur Pase nyatana di lemburna Cemimin pamajikanana Kang Daman tukang ojek anu waktu sabaraha taun ka tukang dibinasa ku si Keman jeung si Jalal teh ari Cemimin teh ngabogaan anak 2 awewe jeung lalaki anu cikal awewe geus ngarumah tangga dibawa ngumbara ku salakina ka lemburna nya dibawa ka lembur salakina ari nu bungsu lalaki bujangan keneh waktu kajadian bapana dipateni ku si Keman jeung si Jalal teh manehna leutik keneh karek umur 10 tahunan ayeuna manehna geus mangkak dewasa ngaranna Wigena biasa sok diserebut Gena ari umurna janggena ayeuna geus 20 tahunan timiti nincak balik Wigena geus boga patekadan pikeun males pati ka begal anu geus mateni bapana tekadna nu jiga kitu teh dicaritakeun kanu jadi indungna ngadenge paniatan kitu tinu jadi anakna Cemimin seutik oge teu nya tujuan pokna teh keun bae cenah nu geus mah geus ulah make jeung aya dendam-dendam sagala dan nu baroga dosana oge geus meunang hukuman luyu jeung kalakuan jarahatna tapi Wigena keukeuh kana patekadanana sanajan ari hareupeun indungna mah manehna jiga anu nurut karena naon anu dicaritakeunana tadi tapi ari hatena mah tetep teu bisa diugat-ugat hiji waktu manehna rek nyieun baritungan ka jalma anu geus ngapinasa ngaroga hala nu jadi bapana istilahna hutang uyah dibayar uyah hutang pati dibayar pati Wigena oge lain ukur ngandelkeun kawani wungkul dinarek ngawujudkeun pamaksudanana saperti kitu teh tapi dibarengan jeung ilmu kanuragan tur sagarupa ilmu kadugalan sarta kawadukan anu meunang guguru ti saurang jalma anu aya di wewengkon Banten kocapkeun harita wanci pasosore Wigena keur garuna mancatur jeung sobatna di Jisaung anu aya di satukangeun imahna obrolan dina waktu eta Wigena
nyawalakeun patekadanana kanu jadi sobatna. Nyatana pikeun ngalakukeun males pati atawa nyen balitungan ka jalma nu geus nandasa bapana. Kurang leuwih sataun deui nurutkeun itungan kuring mah eta manusia-manusia anu geus mateni ka bapa kuring ti heula teh Don. Hartina ti ayeuna mula kudu disiapkeun sagala rupana. Cek Wigeuna nyarita ka sobatna nu nalah si Kardon. Lila keneh sataun deui teh atuh genah. Padahal mah tenang we heula. Mending ti ayeuna urang ngasakeun pangabisa. Sangkan ke dina waktuna urang bisa gampang ngajalankeun paniatan maneh. Temal si Kardon mere sumanget. Lain Don. Ti heula si laing kungsi nyebutkeun boga kawawuhan urang lembur loa baladna Bah Juredea. Saha ngaranna teh poho deui euy. Oh, Kang Jumad. Nah kumaha kitu? Nah. Tah eta Kang Jumad. Sabaraha taun ka tukang apanan Bah Jurede kungsi asup penjara. Cek beja mah manehna waktu harita jadi gegedugna di jero obak. Malah dua orang begal anu maehan bapa dewek oge cenah jadi patalukarna Bah Jured di panjarana teh. Cek Wigeuna ngajelaskeun maksud omonganana ka si Kardon. Nya heueuh dewek oge nyaho. Tapi apanan dibuina oge teu lila Bah Jured mah. Ukur sabaraha bulan. Jadi saterusna anu jadi gegedugna di jero panjara teh di kawasan aku si Keman jeung baturna deui nu ngaran si Jalal. Nya apanan dua orang manusia eta anu waktu baheula maehan bapa si laing teh. Nah kumaha kitu make nanyakeun Kang Jumad sagarupa rek aya perlu naon. Cek si Kardon malik nanya ka Wigeuna. Nya teu rek naon ari kuring mah hayang tepung we atuh jeung jalmana sakalian rek tunya tanya ngeunaan Bah Jured susuganan bisa nambahan ilmu dewe gitu tah. Oh rek guguru ka Bah Jured maksud ilaing teh. Nya lamun daekeun mah Bah Juredna kuring rek ngaguru. Nya hayang we dewek oge mulungan ilmuna. Cek paribasana sasiereun sabeunyereun mah kitu tah. Da acan nepi ka tungtas apana dewek guguru ka Bah Jamil ge. Sarua dewek oge apanan. Sarua acan nepi ka tutug sampurna can anggeus ku guru ka Bah Jamil urang Banten teh. Kumaha atuh da ingat we ka lembur. Jadi we hayang balik wae henteu soson-soson. Tapi ceuk rarasaan mah ilmu pangabisa urang duaan teh geus mahi ari ukur pikeun ngalawanan begal anu nalah si Keman jeung si Jalal mah. Cek si Kardon ngayakinkeun. Dewek oge kitu rarasaan mah Don. Tapi apan urang duan teh can apal sakumaha kakuatan ilmu pangabisana si Keman jeung baturna. Cek beja mah maranehna teh kungsi guguru oge ka wewengkon Banten. Jadi hartina teh bisa dianggap enteng Don euy. Terus kumaha atuh maksud si laing ayeuna? Geuna tanya si Kardon. Hayang nyaho kana naon anu aya dina pikiran sobat. Nya tadi teh dewek teh hayang nepungan kawawuhan si laing anu nelah Kang Jumad dea. Sakalian rek meta dianteur pikeun ditepungkeun ka gegedugna nyatana Bah Jured. Ya teu naon ari kitu kahayang si laing mah na ku dewek dianteur ka ditu ka lembur loa. Tapi paling oge isukannya dayeuna mah sakedeung di oge rek burit ieu teh. Lah pira di dieu ka lembur loa moal meakeun waktu sajam atuh kana motor mah. Rek mondok oge di ditu teu naon atuh sia teh eta Don. Cek Wigeuna jiga anu ngabuburu ka si Kardon teh. Sajongjongan si Kardon teu kanembahan. Katempo manehna ngadon ngahuleng tapi antukna pok nyarita. Atuh hayulah urang meuting we di Kang Jumad. Da dewek oge geus heubeul dengan jangka Kang Jumad teh.
anu saterus nama harita keneh Wigena jeung si Kardon arin di ti lembur make motor milik manehna nya motor Wigena teu lila di jalana oge da memang teu jauh-jauh teuing jarak antara lembur Paseh ka lembur Lewat teh wanci liwat Isa maranehna geus nepi ka hareupeun imah anu di jugjugna tah ieu imahna teh imah Kang Jumade. Oh nah benar ieu imahna teh don mun parawe kieu di luar lagi geuning padahal gelampuan mun ceuk urang mah nya di hareupeun imah teh ngarteu mardong teuing nya teuing atuna keun bae rek parawe rek carang oge teu penting anu pentingna urang ayeuna geus nepi ka imahna Kang Jumad kela daguan heula urang katrok pantona ceuk si Kardon wae ngalacat naik kana teras satuluyna manehna uluk salam pupuntenan bari kakatrok kana panto punten punten Kang araya kitu Kang cenah cek si Kardon bari tumpah tempo ka jero ngaliwatan gordeng anu melengi katempo ari di jero imahna mah lumayan caang senajan ukur ku lampu bohlam 5 watt oge teu kungsi lila kadenge di jero imah aya sora anu dedeheman kulutrak sora panto dibuka di jero lol di jero imah anu ngelol saha rek saha cek pribumi bari mencerong kana beungeut si Kardon bangun anu nyidik-nyidik iya kuring Kardon Kang piraku poho deui mah Kardon urang lembur Paseh teh anu waktu ti heula pernah bebarengan jeung Akang cek si Kardon nerangkeun dirina ka pribumi oh maneh Sardon beuh lawas dilawas sugan desa we tadi mah mending ngamplang teu ka dieu don aya kana sabaraha taun teu ka dieu teh ya patulah kajero di jero nyaritan ayu kajero cek pribumi anu ngaran Mang Jumad kituna teh bari ngareret ka Wigena anu ngajanteng tukangan si Kardon sanggeus ngasupkeun motorna kana teras si Kardon dituturkeun ku Wigena maranehna gugek dariuk dina kursi sedangkeun ari Kang Jumad manehna ngaleos heula ka dapur teu lila oge geus ngurunyung deui bari mawa cai herang 2 gelas jangkung sok we eta susuguh teh ditundaan dina meja gek manehna diuk di hareupeun 2 urang semana meuni peuting-peuting geuning kadarieu teh don ngahaja wae atawa geus indit-inditan terus nyimpang ka dieu atawa kumaha ieu teh tanya Kang Jumad panonna ngabagi reret ka si Kardon jeung Wigena ngahaja we Kang di lembur teh tadi sore ngahaja we muru peuting keun bae da teu jauh ieu ieu tah sobat kuring ngaranna Wigena Kang cek si Kardon ngawanohkeun Wigena ka Kang Jumad Wigena oge tuluy nyolongkrong ngajak sasalaman ka Kang Jumad kamarana meuni asa tariseun punten nah kamarana meuni asa tariseun kieu Kang si Ece jeung barudak kamarana tanya si Kardon mimiti basa-basi muka obrolan apanan budak Akang mah duana oge geus ka rumah tangga anu hiji mah aya meureun 2 tahunan mah kawinna teh disusul ku adina anyar keneh can pancek setahun-tahun acan kawinna teh sarua dibawa ku salakina oh kudan teh kitunya padahal da acan puluhan tahun kuring teu ka dieu teh harita mah laleutik keneh barudak Akang teh ayeuna geus rumah tangganya syukur atuh Kang ari maneh ka urang mana ayeuna geus kawin atawa acan tanya Kang Jumad rada asa-asa nanyana teh boro-boro Kang can sakali-kali acan kuring mah sok ka mana wae ari nyarita teh maneh mah don teu kudu sabaraha kali atuh kawin mah sakali oge cukup deuleu don nya nu matak sakali oge acan
mending kieu we bebas cukup ku tante leuk jeung tante gip Kang. Keun bae atuh lumayan nu kitu ge anu penting malesang acan we meureun can aya jodona engke ge geus waktuna masa batae moal ka mamana ayeuna macing sabar we heula bebarengan jeung tante gip tapi kade ulah ku close up panas ya teh ke ari ieu jang wigeunna sami deui masih lagasan can ngarumah tangga ceuk Kang Jumat bari ngareret ka wigeunna nu tadi ukur ngabandungan sami Kang komo kuring mah kan kapikiran kanu karari itu Kang walau wigeunna pondok nya bae atuh nyala sewe da moal beakeun awewe mah hayang nu kumaha oge ngabugrug rek nu jangkung rek nu pendek rek nu begang rek anu gendut oge pokona loba we asal gede-gede urangna da ayeuna mah pelet pang mutahir-mutahirna teh deui pelet duit ku duit mah rek nu kumaha we ge beunang pokona mah sok sanajan kabuktian urang korodok urang goreng patut ku duit mah beunang lu adalah ulah ting nu ngora pantar aki-aki we hegede duit hayang kaparawan meunang pokona mah gampang lah sabar-sabarnya. Cik Kang Jumat ditungtungan ku ngahehe hari eceuna ka mana geus beureum kitu Kang tanya si Kardon bari ngareret ka lebah reregan kamar pasti mane mah teu nyahonya ye geus aya kana 3 taunna indung barudak maninggalkeun nya maot jadi akang mah hirup sorangan gugulutukan we di imah teh baru innalillahi geuning menit teu ngabejaan atuh Kang cek si Kardon bangun anu nganana ka Kang Jumat boro-boro apanan akang oge sidi keur dipanyabaan harita teh akang ge disusulan ku Pak RT oh kitu nyakeun bae da geus takdir meureun nya Kang urusan hiji eta mah moal aya nu nyaho urang sarere oge ukur nungguan waktu wungkul Kang cek si Kardon deui ngagedean hate Kang Jumat nya kitu pisan jang odon lain ieu teh katempona ku akang mah bangun aya kepentingan pisan datang ka dieu teh nya maksud akang teh ujang duaan kadarieuna jiga lain ukur na tamu biasanya cik caritakeun aya keperluan naon tah jadi asa penasaran akang mah ieu teh ceuk Kang Jumat tetela seukeut oge pirasatna nya bener pisan eta teh Kang kuring jeung ieu sobat kuring teh ngahaja nepungan ka akang memang aya keperluan sejena salian ti silaturahmi teh aya kaperlutingan anu kalintang penting urgen lah Kang tapi ari nu aya keperluan nama lain kuring tapi ieu sobat kuring ieu cek si Kardon bari ngareret ka wigeunna anu diuk gigireunana oh kitunya aya keperluan naon jang sok we caritakeun ulah era-era jeung akang mah suganan akang bisa ngabantu lamun teh mah ujang perlu bantuan ti akang sok caritakeun ceuk Kang Jumat muterkeun paneuteup-na ka wigeunna tapi saacan wigeunna ngajawab pok si Kardon miheulaan nyarita deui sameme sobat kuring nerangkeun kapentingan anak akang kuring rek aya tanyakeun heula ieu ka akang ieu aya tanyakeun naon jang odon sok we atuh geura caritakeun ulah asa-asa keperluan naon Kang Jumat muterkeun paneuteup-na ka si Kardon kieu Kang ari akang masih kene sok bebarengan jeung balad-baladna Bah Juret oh soal eta geus lila akang mah teu ngahiji deui jeung maranehna nya ti saprak indungna barudak ninggalkeun we geus tobat ayeuna mah akang teh nah naon gitu make nanyakeun eta sagala Kang Jumat malik tumanya ka si Kardon sugan kuring mah masih kene ngahiji terus ari Bah Juredna di mana ayeuna Kang nah aya keneh atawa geus maot
da keur tila oge apanan sakitu geus kolotna. Si Kardon tumanya hayang nyaho ngeunaan Bah Jured ka Kang Jumat. Sarua ayeuna mah Bah Jured oge geus teu ngalulugukeun deui kana naon kana babadog jeung rarampok. Geus tara ngalulugukeun, geus tara kikituan. Ayeuna mah manehna cek beja mah cenah cicingna di lembur pangkalan. Cek Kang Jumat nerangkeun ka si Kardon. Lembur pangkalan anu kiduleun lembur ranca bayawak beurnya Kang. Tah nya heueuh meureun eta. Teuing da teu apal ari lebah mana-mana mah Kang oge. Rumasa can kungsi nepungan. Nya ti saprak ngadenge manehna pindah ka dinya teh can pernah datang. Keke rek naon atuh nu sabenerna ieu teh. Nyarita ke sok caritakeun jang aya naon dia aya naon. Cek Kang Jumat ngareret ka wigeunna. Kelakang kuring aya tanyakeun hiji deui yeuh. Ari balad-baladna kumaha ayeuna? Nya maksud kuring teh balad-baladna Bah Jured. Apanan loba balad Bah Jured mah. Hampir aya di unggal tempat. Tah ayeuna kumaha? Nah sarua geus arinsap. Adeureun tina bebegal jeung rarampokna Kang. Teu ari areureun kabeh mah ukur sabaraha urang anu geus tarobat mah. Lobana masih kene ngajalankeun rampok jeung bebegalna. Da Bah Jured oge tara nyaram ari anak buahna ari ka anak buahna mah. Teu nyarek lamun anak buahna masih kene aya nu jadi rampok kitu tajang. Cek Kang Jumat ngajelaskeun ka si Kardon. Nah geuning kitu Kang. Panyate kabeh jeung anak buahna geus arinsap teh. Terus kumaha soal bebeunangan ngarampok jeung ngabegalna? Sok satara-tara ka Bah Jured eta teh Kang. Ari cek beja mah henteu cenah. Heuh maksud akang teh Bah Jured geus teu narima duit menang ladang babadog urut anak buahna. Tapi teuing ketang geus moal aya nya teuing ketang teu arapalah. Geus moal aya tanyakeun deui yeuh. Lamun geus sok geura caritakeun ngeunaan kaperluan maneh mangga datang ka dieu jang. Cek Kang Jumat mencerong kana beungeut si Kardon. Tapi nalika keur kitu nah atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun teh. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur dipayunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.